Isut ya. Ya, atas uga. Nyapa neng, doh, neng nuju naon di? Iya, nambah beres nyangun neng teh. Iya tuh acang tuang kala. Nya, ayo sareng we tuangna tuh. Nya yuk. Saat acan angkat damel cang tuang heula. Ya, ayo. Yuk, cang di baroe mana meh? Angin-angin enak. Ya. Yuk. Iya, ayo nama cang tuang heula saya aya tapi nya da kumaha deui kaya deui. Sajaga alhamdulillah atunya neng lah. Cari makan we atuh. Wah, ai bapak anak kumaha aya tadi? Aduh, sok lalawara kitu. Gerak-gerak gitu. Pan mama mau motoran mana tarik-tarik teuing atuh. Atuh da rusuh ya, budak nasibna kumaha tuh? Ayo, milu. Sok kuat bapana naik, ulah si dengdang deui bisi ragrag. Ayo atuh, ayo enggal mah, ayo. Apal tuh bumina mama? Palam Mbak. Kayak heula bapana ari imah nanti belah mana poho deui mamah teh ya? Belah dinya dihareup. Oh, eta. Mengkewara. Eta bapana, buru kunaon deh? Ayo kan dong tah. Ayo ge nongan. Aduh. Ih, juga si mama. Bapak eta ulah muter kan eta ketek. Astagfirullahaladzim. Ye, mama, aduh. Termah nyeri suku ya teh, aduh. Astagfirullahaladzim, budak anak king. Rumah, Allah. Kieu, mana teh urang teh karunya ka mana teh? Dahar jeung nu kieu tah. Ai, naon nu kieu? Geus mah, Cicing gara-gara bapana tah. Tadi teh di baheula ge hayu wae ngabela. Awak ngeserengkung kitu, paingan ge dahar ge jeung nu kitu we unggal poe nya jauh ti aing teh. Pokona mah urang mah teu rela teu suka teu ridho ya budak urang. Kalama, iya aya naon iya. Dahar kitu. Iya aya naon iya. Iya aya naon mah iya. Ieu, ti baheula ge urang mah teu panuju ieu budak urang kawin ka maneh teh. Da bapana da sarwana. Ti baheula ge ayo wae panuju. Wah. Ieu mah kumaha? Pokona mah urang mah ayeuna mah yeuh. Milu. Tuh, iya teh. Can menang jog euy, tisuk-tisuk tapi ka ayeuna. Can aya daratan. Kumaha atuh nya? Ek menang duit di mana ieu? Sedangkan pamajikan mah ngadadago jeung anak hayang barang hakan. Nya aing kudu kawin deui. Ketam, aing teh pangeuluna nya. Duh, aing juga zaman lieur. Tapi pikir-pikir mah geus mana yuk kawin? Embung urang mah cara mah laki setia. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Bayar kieu kakarek datang. Kena pagawe. Semunahna we maneh teh. Ye, geus bayang kieu urang rek datang. Ye, pan bos penting kita sekarang narang dah. Selawe bos coba ngopi ayeuna mah. Ngopi. Duitun gecan meunang ngopi. Oh. Geus tuh uruskeun. Tugas mana anu cara kamari-kamari? Oh, ngador wae. Pagawean can beres, kada balik pisan. Siap bos. Pokona mah ye, urang mah geus teu rela teu suka teu ridho minta ditalak ayeuna keneh. Tong loba nanya sok kuat. Ya, Bu. Nu bade ditalak teh saha? Sok sintenang ibuna sok sintenang. Sok caralik we caralik sok caralik. Neng. Balila. Sabar. Tah, itu anu salerasna anu tes suka teh saha, Ibu? Je, hari bapak apaan tadi teh urang nu teu suka teh tajeng bapana. Cicing bapak rotong loba ngomong cicing dengekeun kumaha urang ya. Pokona mah urang mah hayang minta ditalak ayeuna keneh. Geus tong loba ngomong sok yang dibayar sabar bae kurang dibayar. Oh, gitu. Tah, ari ieu neng sareng ade. Kumaha? Pada suka henteu?
Suka. Oh, mun. Hari gitu. Nya, sabar heula Ibu. Tapi bere naros heula ya ka Balila. putrina. Ari ya namina saha? Entoy, abi entoy namanya. Sok tulis. Entoy. Nah, sok. Aya Neng, namina saha? Cantik. Iya, ya teh budak urang ya teh nu geulis tah. Iya tuh, ayeuna awakna jadi rusak ieu. Pada geus entoy. Gitu. Ari Ibu namina saha? Suka keneh henteu? Ye, abi teh Sarwiti ieu teh ye, Pak. Nami teh. Tak ieu saha bapana teh? Cilun. Cilut. Tah, urang teh geus teu suka, geus teu rela teu ridho, Pak. Ngadong ngarewosannya. Gila teh. Sabar atuh mah. Ih, Atuh udah kesel urang teh sayang balik ya, lila teuing. Ibu Sarwi. Urang mah karunya ka maneh, Neng? Bapak Cilut. Tuh, si entoy mah cicing we, teu tanggung jawab. Ari Ibu, ayeuna yang ditalak sabaraha atuh? Langsung pokokna mah talak tilu sekalian ayeuna keneh Pak, sok tong sok balila. Sok rusuh ieu. Nulisna sing bener. Sing tenang mah. Da mana ieu pegawai teh ning jiga laling lungki. Sok ayeuna mah datus beres ya, terus benar ya. Sok ayeuna mah Ibu sareng Bapak tinggal tanda tangan sok. Ya urang tanda tanganana sih teh. Ya pan Ibu ngajukeun Sok lah, lain ngapal dila. Kita tadi kira. Lah, sok apa kuat ya? Tolong balila. Sok kuat bacakeun ya. Ayeuna tinggal bacakeun. Sing tarik tah, mekadengen mesti entoy. Yang bertanda tangan di bawah ini, pihak ke-1 yang bernama Sarwiti, pihak kedua yang bernama Cilun telah resmi bercerai. Talak 3 sekaligus. Kupingkeun. Adik bapak si kumaha adik? Ning kalaka jadi urang jeung bapana anu tatalakan. Maksud urang teh tah si entoy jeung si Cati. Ning kalaka jadi urang jeung bapana anu tatalakan sih. Apaan Ibu anu tadi keukeuh wae hoyong nalak tilu sakalian cenah. Eta mah kumaha deui ayeuna mantos eta terlanjur kumaha deui atuh. Ceh, ari bapak. Yuk mah. Cicing urang ngomong kumaneh. Kadok sia. Matakna jadi jama tuh lah mereka dawang. Anu sudah cuma ulang wae. Hatur nuhun, Pak. Ya. Yuk. Bapana. Urang teh tinggalkeun. Astagfirullahaladzim, baru aing teh dikokolor teh tadi. Wah, nek pengerjaan. Wah, ieu teh. Arti lah. Kocak. Gitu. Iya.